Cicing mah keur kagok resep. Heeh, cuma mengagang gua ke resep main. Lain resep-resep ke eta teh. Indung mah neneangan eta teh. Lek dipake. Sok adekeun sok ah. Terus teh mau bener sih mama. Oh itu ah. Angpi omongeun wae. Kok Dikumahakeun. Ae kakolot teh kitu patut diajarkeun ku saha eta teh? Kan ku emak. Sunda endah ku budaya ngajamurnakeun kasenian milung nunggendot kadu pikeun barudak sarerean gaden getong get nangis merdaya hate anu ras duh Sunda kacida pisan tangtungan endah pisan. Aya TV, aya kulkas. Jadi mangan kieu we jeung kieu. Iraha udah segala boga. Ujang, nya kunaon hulang-hulang wae? Ujang teh yang boga TV jeung kulkas tuh juga teu si Uu. Ai Ujang sok sagala wae, tong borot teh kulkas jeung TV. Urang mah listrik ge ku damar. Tong da teh piraku we, urang teh kieu wae. Jang pan urang mah hirupna ge di pegunungan, jauh ti batur, aya listrik di mana? Atuh meuli-meuli kulkas teh nih boga es. Terus erek make batu baterai eta kulkas Ujang. Emangna cukup ku dijugrugkeun eta Ujang teu kudu make listrik? Emang kitu kulkas dikena listrik kan teh? Ai eta di si Uu. Naon da lain dibungkus ku karung. Es jadi tiis teh ku setrum Ujang. Aduh, urang di dieu moal bisa teh. Atuh. Jabari dieu mah teu kudu make kulkas ieu geus tiis. Ah, tiis ge ka muriang teh teh. Geus karep ah sagala wae ari ngomong teh. Ai. Kadia. Non mak. Ali si Ujang keur naon? Keur hulang-hulang mah hayangan kulkas. Hah? Hayang kulkas? Heeh, geura mah tuh ujug-ujug da si eta mah. Jual-jual hayang kulkas we geura. Peda ningalieun mak di ten si Uu. Jadi si Ujang teh ngalamun hayangan kulkas. Apaan itu aya tuh kulit kasur tuh. Lah daripada tepuguh laku mah mendingan kena jug ka itu tempo di kebon gitu tuh. Marek barang asakan heula di dieu mah. Dek nyampakeun lah si bapak, Jung ka itu Jung. Jatuh mak, diajar Jung. Jang urang ninggalin ka kebon yuk, jeung cek si emak. Teh. Nah, kebon di tempoan da moal anu mangku. Lain kitu Ujang, ai maksud si emak mah. Lain bisi anu mangku. Di tempoan tatangkalarna. Bisi anu rusak. Kebon cek si emak, kebon bisa anu mangku. Nyalain atuh Ujang. Hayu ah. Sabe teh teh minta duit moal ke si bapak. Ya erek atuh Jang. Teteh pengen hayang duit. Oh, teh teh kayak meuli naon namun dibere duit ke si bapak. Teteh mah ek meuli naon we kebutuhan teteh. Are Ujang ek meuli naon? Ujang mah hayang mau mobilan teh nu rada gede. Ujang can boga pisan, hayang pisan Ujang mau mobilan. Heeh atuh, engke ngomong ka si bapak jeung ka si emak. Teh balik ke sekolah meuli. Nah ah, bisi si emak ngambek, wong tinggalian mah buru-buru. Teh, ieu di barala. Sok atuh jawang koret-koret.
Teh, hirup orang makieu, wakieu di leuweung teh peningkatan. Lain eueuh peningkatan Ujang, ngan urang mah we kudu rajin. Rajin mati teh. Ujang jasa ngabantuan si bapak daek. Tapi angan lah hirup teh ge wae. Jang urang sok aral hirup teh. Da urang mah sakieu buktina. Sing hirup di kota ge Ujang ai urang eueuh kadaek mah moal maju. Nya teh tuluy ka hareupeuna urang teh kieu wae. Heeh matak Ujang teh kudu rajin sagala bisa. Nek teu susah hirup. Teh ujang mah gitu ya butang jukutna meh tereh. Nya sok atuh Ujang. Panglima. Ya kare kemari ngan ni asa tereh pisan bana deui. Ayo orang balik. Tuh kok kacau Ujang nasi bersih. Hari-hari ya tuh. Sok naik ka dieu. Dibanjur di dieu, karek bener. Sabar. Teh alhamdulillahnya hidup di gunung mah saya teh herang teh susah cai. Nah, mata kudu bersyukur Ujang. Mata ku si emak jeung si bapak kudu baik jaga alam teh. Tau ieu manfaatna jeung urang. Batur mah loba nu laripuh Ujang neangan cai da alam yang dibarabad. Pan alhamdulillah masih subur. Heuh teh lamun aya nu ngarusak kebon jeung gunung mah kurang maek diborok. Tah eta teh kitu Ujang kudu kitu. Pan manfaatna mah jeung urang. Ieu urang baraos ieu teh. Teh juga rek hujan teh. Hayu lah buru-buru. Hayu Ujang sok. Nah, ham dengan sakadang teuing ti kebon teh sugan ngan arulin hungkul. Nya henteu atuh mak. Da geus barares teh tadi ge pagawean teh mah ngan arulin heula we jeung si Ujang. Geus bersih kabeh babadna. Nya mah geus tah jeung si Ujang. Ujang ge geus nyaputan jukut mah geus barala. Oh, syukur atuh ari geus anggeus mah pagaweanna. Sok atuh ena mah geura caricing geura dariuk ieu sok rineh heula ka dieu ngen. Si bapak ka mana? Apan can balik si bapak mah keur buburuh keneh. Ujang si bapak teh keur buburuh lain ulin teu puguh. Heeh, karunya nyata si bapak teh melaan urang. Tah matakan oge Ujang jeung aing teh kudunya kana jadi kolot teh. Kolot mah melaan anak teh nepi ka kituna tah nepi ka ti susuh ti dungdung tah. Ujang gelain teh nya mah da si bapak napi omongan wae. Maneh Ujang nusuk nengan we pi omongeun mah ka si bapak. Lah teteh bisa wae. Enggeus lah gandeng nu kitu-kitu wae nusuk jadi pasea atuh. Tah gara-gara nama teteh ngomong ke kawan wae. Ya Ujang atuh Ujang nu mimitian. Geus lah kaja diuk-diuk deui.
Terus aremam ayeuna moal. Kewelah mah Nungguan si nungguan si Bapak. Bapak. Heeh atuh. Nah, hama kejeng hayang nungguan si Bapak Jang. Pancet emak kudunya, kakolot teh kudu karunya. Ya ah manya ah, tapi ulah sok ngantep beuteng Jang. Keun bae atuh si Bapak mah. Sok we aya lapar mah. Ya tuh teh ujang maek ti heula lapar. Nya atuh sok. Duh, serangan mau bener ek ngejek si teteh ah. Teteh. Naon Jang? Teteh uang teh tepakan yuk kesel. Ai teteh kunaon atuh Ujang? Ayah jadi di dapur cokocik. Heula kela atuh urang cokot heula. Jang naon eta ai? Ah jeung ieu. Jang ieu jang naon budak teh? Aduh Jang. Kamu teteh mah teh bisa ulun tuh waras pisan. Dan Ujang mah gede atuh, teteh mah segede kieu. Ya jadi sok buru. Tuh nya, da si Ujang mah teh benerna. Astagfirullahaladzim. Eta teh cecoer hawu. Nah, hambet teh pake cecoan gitu atuh. Cicing mah keur kagok resep. Oh, cuma mau ganggu aja keresep ya main. Lain resep-resep kehe eta teh. Indung mah neneangan eta teh. Lek dipake. Sok adekeun sok ah. Terus teh mau bener sih mama. Oh itu ah. Mangpi omongan wae. Mama, Ek dikumahakeun. Ai kakolot teh kitu patut diajarkeun ku saha eta teh? Kan ku emak. Hah? Ku emak? Balon dari nah ini cepet na asa sarua digigong Nah ayeuna mah udah teh eta nya. Rame sorangan. digigong Ai. Tunggu si Ujang kena naon? digigong Mak keur naon si Ujang teh? Teuing atuh. Jang, ari Ujang keur naon? diajar ngadalang mak kan ujang teh keur ngadalang mak keur diajar mih teh poho Sunda. Ujang, ai ngadalang teh ameh naon? Teteh itu seni Sunda. Ujang teh nggak mau mulai seni Sunda. Nah, geuningan wayangna kudu kitu. Jang, pan ari ngadalang mah kudu aya sindena. Sindena masih emak teh. Alus ngagorowokna tarik. Ah, Ujang mah kajang minta ka emak deui. Pan emak mah ngagorowok nyarekan ke si bapak ge alus tarik. Lah, maneh masuk aya-aya wae ka kolot teh. Ngaganggu wae ujang keur aya kahayang teh. Geuskeun ah. Jig no. Digigong.